Aduh, Irma, gerah udang dia, calon mitra dia, nggak datang. Bapak, beli kue can ke pasar. Aduh kayak can mandi acan iya dia mah. Oh, guys, bapak gerah mandi, gerah ke pasar, dia calon besan nggak datang. Kayak mandi lah burung. Irma, guys, gerah udang guys, saya bawa dia paling pakai teko yo. Gerah udang, aing jangan masak yo, bantuin aing dia masak di dapur. Ih. Nya hali ubay aja caranya kayak berang. Teng, gerang atuh dia hayu, gerang siap-siap orang kalau si abah heula. Kenapa si ambunang geus meuli encan, geus meuli cincin encan bawaun segala rupa teh cenah da diatur ku ambu dia. Suara aing sampai serak-serak ki gogorowokan jangan dia. Tem. Ih mak, aing mak embung mak. Dia kan saling kene pengen gegeraan. Mak embung mak. Dia ngalunjak-unjak ting, yang dikutuk jadi tai dia kuaing. Tulah mah bau ih. Atau makanan segala siap-siap orang kali itu kan bisa ambu heula, kan bisa abah. Terus pakai anak ya waing mak. Atau pakai cara lepis bae, geus, jar cuma ukur tunangan doang. Mak embung mak. Ulang isin tin kolot, gak isin kayak anak keluarga si Irma. Geran. Tem, geus can. Mak, agi batik kieu. Geus eta bagus eta. Tas emar bawa mal ya. Ih, pohoy. Hayu geran yuk. Kamu si abah heula kayak itu si ambuna. Geus balik can si ambu kamari mah jangan ngomong-ngomong dek. Kadi itu cendak meuli naon, meuli emas. Wah, ayo mak. Hayu geran yuk, kan si abah heula yuk. Hampir si abah nak. Sugan bae can meuli emas na. Dia emas mau saya cenah ge. Atuh hayu geus. Hayu geran. Sudah. Ma itu abah. Iya abah. Ambuna ka mana? Ih, abu mah tadi kulit tenda cina. Segala nak kita kan tenda sana jadi can, can ke tunangan doanan ya. Mau si ambu ya. Iya cina ciki ambu ya. Iya cina mas kawina. Yang bawa wena. Heeh. Oh iya, jadi cincin ikat nama jeung geus dibikin ka aing ku ambu. Mata naon cina mak? Dolar mah teh. Iya, itu $2 Heeh. Nggak bisa dibelanjakan mak. Atuh bisa ge ieu mahal dia, duit Amerika. Waduh, cincin age emas sabaraha gram ieu mah budak. Maaf mak. Hari kuenan teu mawa. Itu nyawa ambunya. Apa kita ngantukeun ieu bae tadi cina. Geus meureun kue ge cukup meureun teh kudu mau kue lain. Atuh mah ih berat duit mah ieu mun di ieu. Geus aing, yang penting mah dia jadi jeung si Irma kawin. Geus sekarang ayo lah. Tunangan heula mah udah aing mah, engke kawinna mah encan nentukeun tanggal. Geus saya bilang baik dah nya. Oh, Hei abah. Nem, kemana? Amat. Nem, kemana Nem? Mak, siga gua. Kemana yuk? Orang yuk. Geus naon da gua tah. Iya ngikat si Irma si Utem. Oh, Nem, ayo ulin Nem. Ayo gua. Ayo. Dibabuk jeung ieu dah kuaing ulin segala macam si gago. Tah ka gula. Wah, ilunan. Aing. Punya. Oh. Masuk ilun gegeran teh. Sabi ngalunya amat. Banyak galau kowe, si Utem si Irma jadi. Dulu aing ngompol segala macem. Aing ngumpul. Nyebuk hangser parangsa. Hangser. Ah, Min. Si Irma si Utem, nunangan. Kondangan ka mana sih udah di sini mah? Nunangan, Min. Nunangan. Cium tangan. Nah, cium tangan kikian. Kia cium tangan mah. Allah Akbar. Nunangan, Min, nunangan. Anu bener dia. Oh, Bangsat. Aduh, bangsat. Lain rasaan dia mah. Aduh, lain rasaan dia mah. Aduh.
Balik aing. Irma, Masya Allah, Irma, geus dohor deui dia ieu. Mau kemana ge calon mitra dia datang. Tah, kami nggak siap. Tah, gitulah dia. Geus ka dia, yuk. Irma, dia, engke mah kudu nurut dia kami toha. Kue dong di dapur. Parahan abah di luar. Aduh di jero heula ke kana keluar. Iya, nya poho. Tadi tita keluar, kuari tita ke jero. Serba salah, seng ke jero. Jam baraha iya dulu. Calon besan datang-datang. Tinya iya nya Pak, jangan geus dohor ieu. Aing geus nyiapkeun kue dulu. Hok amat ya tadi dahar mah. Mak, teu jadi mah aing nu ngakan kue nak. Ih, boga aing jeung tamu. Ieu ge ngahutang. Aing nyambut calon besan ge mending ngahutang. Boga mah aing baik di Jakarta ge kan dia nang duit pas-pasan doang. Ih, Irma, kudu rumah sabae. Aing di Jakarta gawe. Jadi pembantu. Lagian aing dok gawe kita ulah. Teng neng dia mau ulah gawe teng tak salah dia bae nu maraban dia. Gawe mah capek abah mah ngabejaan bae. Si utamna ge teu gawe, terus aing dek diparaban ku saha? Pancen nak menang warisan teh ampuna. Heuh gitu. Ih, lumayan. Ih, dia kana warisan malah batana naon. Kuku dia ge hayang. Geran deh. Tep. Abah, keren. Abah ngisin-ngisin bae dong nyelam bae. Hah? Apa naon pakai kacamata nu kitu? Abah salah. Atuh kacamata eta pakai kacamata ngojai. Wari pake abah izin ngisinkeun. Isin-isin keluarga bae. Aing geus mah lampung ke kitu mah. Kan toko kacamata gagar tina mah. Aya apa ya? Geran, Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Aduh. Diketan di tinggal dia nak. Iya, hampurnya aduh keberangan. Tadi nyangan tenda heula sini nih. Bro. Jangan kayaknya. Jadi besan. Hayo. Ayo kalau bener. Hayo. Sup. Ayo cara. Abah mah. Oh, nanaon cuma aya ku cari. Ulah dibeakeun nya. Nang utang eta. Ih, ieu hampura itu mau nanaon. Aduh, aing hampura bae nya ieu gitu. Dilat. Heeh nya. Heeh. Ya, aduh di maman. Atuh di mamang meni tahu. Ulah dibeakeun nya karena utang ya abah ge. Kadi ge ceungan ukur mawa ieu dong $. Amerika ieu nang saambuna. Oh. Heeh. Di Amerika oke $. Aduh, deu nya deu meni Iya jeung si Irma tah. heeh si Irma ieu jeung lamarana. Deu $, lah nah. Mah tuh bikin di kamaran ongko. Cukup bah ongko. Ih, jeung si Irma nya. Duh aing. Mari ceh. Deu tah, sutara menang ti ambuna ieu 5 juta. Ini mah. Heeh. Bagus aja jin abah kena tuh Atuh dah nu awak gitu. Aduh, naik di Jepang ya. Panci sama mah. Bagus kan 5 juta ieu. No abah betul. Bagus. 5 juta kan ieu. Atuh mana sih mana ieu? Ieu ndek tukar cincin pada pamer harta. Poho. Ih. Itu si Irma mana pernah tukar cincin Oh dia. iya, di kamar. Irma. Yo, calon dia geus datang yo. Keluar. Oh, teh si Irma. Apa geser Bang itu? Aing di mana, Mak? Di dinya bae ke badian dia na. Heh, iya nek tunangan di belah mana tunangan Irma? Jauh riasan eueuh naon? Emak duitna ge jauh, eta ge kue tadi bapak di pasar nang ngahutang. Iya, kami tadi gerek nyikat si Irma. Oh. Heeh, rek ngadadikeun ieu jeung si Utem. Tuh, ampun aja ku hayang boga incu, boga ieu cicit teh yang boga uyut. Tuh urang sarua ke nya hayang boga incu. Oh, urang dihayang. Heeh, atuh geus langsung dari acara ieu abah hae, ngomongkeun cincin bae. Atuh iya nang multi Prancis ieu. Aduh, mah di Jepang. Heeh, geus ieu di mana mah ieu. Ini kumaha geus dadikeun bae nya?
Aduh, engke tinggal nentukeun tanggalna bae kitu nya. Oh, nyanya tuh. Aduh punten nya, aduh datang di pasar aku. Nyanya. Aduh Irma. Aduh, nya orang langsung ke acara intina bae nya. Punten. Tunggu, say. Mak, emang berat, Mak. Irma, aduh, pandanganna gelis. Heeh. Jadi calon menantu aing, Irma. Irma, pesantrennya. Ih, abah. Geus sah. Pokona mah engke tinggal tanggalna mah urang tentukeun si ambu bae nya. Nyanya. Nah, berarti geus dia pokoknya mas diikat jadi calon menantu aingnya Irma. Heeh. Hece, aduh. Nyatunya. Lima akhirnya mah orangnya angke jadi besan. Nya mohon. Ih, mal kabel ge kitu nya angke nentukeun tanggal lama orang ku masih ambu bae ieu. Bener tuh nya, itu si jagonya, si UTM tenang. Tapi ramean eta. Bagor bener eta mah, keluarga si UTM dulu kumpulkan. Teangkeun ieu. Bagor. UTM mah dia terela, dia koeng disantet, dia koeng UTM.